Bapak maneh mohon komo pun biang moah nyage pangkat istri pun biang moah ka Persib Gusti di kamar oge dicat biru ngangetiung lagi sadaya biru teu aya nu warna lu lain hebatnya mudah hiji-hijina eta papenana hari aki Persib hari ini tahan ini mah Juventus nah beda duka ini eta mah tak tadi aku ini abdi eta mah nya dicoret tina kartu keluarga maka jijik ada Juventus nyeri atuh teh kumaha siapa sih mohon Gusti pokona aku Persib abi mah kaedanan Gusti calukan batu-batu siap mangga hei dulur-dulur kumpul Ajik mau balik segala datang si ieu mau balik moal kacau dadina aing hayang genah teh hirup teh eutis ceulih harang mata datang si ieu mah alah kolesterol naik deui gayu nah kunaon atuh kunaon panyaho jelema ieu teh budeg poting cager nepi ka kiamat ge moal cager-cager ceulina di beton mengpet ceulina mengpet ceulina anjing alah budeg goblok aduh ketika aing nanya saha nu maot anjing eta bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku satutut jeung sawahna gerajat tempo bisi majar aing bohong tempo si budeg tempo yeuh eta resep aing teh nyangakeun semua pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh nya cek aing oge kulanan pasti kene parah bener alah beuki parah ji goblok alah tong dijawab Gusti percuma mending neser obeng we Geraun obeng rajok celina tuman nyangakeun simah pangabaktos Gusti ai ditarima sedeh naonana iya naon anjing naonana alah kalau kadengena celina tengah guruh guruh aduh ketika aing merong minta tulung geranya merong acan goblok lah tuh geranya merong ke aing geranya merong ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama ciluk wah we merong gitu ya merong ngarana Elgio bapana LPG aji alah aing sok lalajo na YouTube aing teh apalan itu bodi nampo sungut siap bau pangke sungut siap bau pangke alhamdulillah sungut bau bangke alhamdulillah tersangka alhamdulillah iraha naon si ajik lau iraha lain iraha sungut maneh bau bangke alhamdulillah rek kawin aduh tersangka boga jodoh alhamdulillah ka urang mana nu kawin sungut bau bangke Cipicung alah tersangka Cipicung mah deket kukulu didinya alhamdulillah ngiring bingah mudah-mudahan jadi kulawarga sakinah mawadah katut warohmah masih awe aji amin ya robbal alamin segala rupa ge ai pantos jodoh magdinya tersangka iraha pertikahanana nu kawin 2 poe deui
atuh tereh nah 2 poe teu dilulur biasa mah panganten lelaki teh dilulur dipingit ai maneh aduh Gusti nu Agung dilulur geuning kunaon teh ku sari bangkuang nu kitu dilulur nu kawin ajik dilulur ku sari bangkuang lain ku waduk ajik Jawa jurig amin mudah-mudahan didoakeun tenang atuh pasti ngadukung teu sangka maneh paingan mana rada kasep euy aya rek kawin mah nu kawin pan aing geus boga pamajikan tuh geuningan hebat parawan Jawa ajik amin mudah-mudahan ulah Cumohon naon dunungan ge beri bade ngiring binga bulan tuh dunungan bade nyumbang elektron alhamdulillah naon jeung sound system bulan tuh komplit naon Cumohon ari hajat mah kudu mangke balandongan sagala rupa ge kudu nyin panggung ai kang ada naon Dugang yarap duging detya hingkang samya jajarap pinara rap dugang yarap duging detya hingkang samya sampun prapta dan tenula dia pala tamtama hangkot buta parantos hempak merbayak sadipainun yekipati gunirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyosan kana pangulemna kaula poe ieu bagea dulur-dulur tapi no dama jisima binyangakan semapang abaktos ditarima atuh salajeng na ieu teh aya pikir saeunaon purwasalida kersani malan ka jisim abdi ayeuna Gusti aya naon jaji kieu pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu semohon aya priyogi naon kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja naon teh nyaeta poe ieu anjeun salaria salaku korlap koordinator lapangan wayahna jajab sang nalendra keluar negara keluar negeri bener bade naon nyaeta raja urang teh bade ngiring sayembara blabar kawat adu jago marebutkeun istri sabab dunungan urang palai garwaan deui ai dunungan teh palai nikah deui bener ieu mah boga dunungan ngan kawin jeung kawin aya aing teh kawin-kawin itu beak kudunungan ampun dina menang nage apkiran mun aing ka urang mana nyaeta urang Tegal Arum bener saha namina nyata Endang Lailasari ulo juan de entog Endang lain entog semohon ngan ieu teh kusabab loba teuing anu ngalamar kapaksa diakeun sayembara sae mangga Gusti mangga jajab naleda sae mangga hayo pada lumampah mangga ayeuna
wayahna ayeuna urang init nyatak percuma anjing ngomong jeung sia mah hamur-hamur sungut aing wayahna ini sae mangga hayu Woi, hayo, woi, hayo, woi, aduh ampun, ih, Allahu Akbar, hayo, tengarti aing mah, ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongkoh kudunungan dikumpulkan terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui nah ieu teh baralik terek menyiapkeun ieu teh seserahan Allahu Akbar galakana kawin deui alah ya Allah ya Tuhan kami berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan babatok sia ya Allah lain seserahan aing anu rek kawin maraja ayeuna teh raja teh hayang kawin deui nyata miluan saemara belabar kawat adu jago ngaranna Endang Lailasari tak aduh si anjing kada nunutan di ngobrol alah ngadu kiceup teh kasih brot beurang ku aing ya Allah ya Tuhan kami berilah buluduk terhadap dia ya Allah tapi jangan terlalu kenceng sedikit aja supaya cina melongpong ya Allah aduh aing kudu kumaha ngobujeng siapun bararingung ke pikiran aduh ampun aing waduh, cincin gitu. Nah, meni datang aing teh para raud. Lain para raud, saya teh geuleuh aing. Lain geuleuh, naon? Aing bingung ngobrol jeung si itu teh nyamung-nyamung. Stres itu teh. Mane ngobrol jeung si ieu? Uyuhan sia mah kuat. Nah, apa nyao budeg? Pandai ge nyaho. Sia mah uyuhan kuat. Lamun maneh yang apa ya tong borosia inungna ngagantung maneh. Nah, teu nyamung-nyamung. Kabayang teh sia dititah meuli beas, deur meuli keusik. Tina rek nyangu jadi ngabangun. Atuh bangkrut. Bayangkeun busia, ieu sia teh babaturan aing keur SD. SD mana? Di Pasir Jengkol. Di Pasir Jengkol, oh ya tegar SD babaturan urang da baheula mah teu budeg henteu normal ngan lagrag dina tangka kalapa lagrag dina tangka kalapa oh sirana heula kitu tuh ceduk cer dina ceuli teh duk ceret siduk ceret pecah eta kitu ho iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sieu mah nah sabab aing boga carana aya kuncina kumaha tingalikeun lamun maneh hayang ngobrol jeung si nyamung tingalikeun kumaha tempo heuh anjing teu lolong aing teh tingali matana perong ku maneh matana perong heuh cing seukeut tah molotot huntu kekerot tuh juga kita tempo tingalikeun tah tempo tah juga kita tempo tah diaperkat tuh mun bisa nempona tong deket teuing nah aing ditonyok
Kenya ketinggali yang ditingang. Sia teh galak. Dan di imah lagi ditulisan, awas anjing, aing galak. Tika jauhan, tah. Jaga jarak. Kumaha covid baheula. Cijai kumaha? Tempo. Hei. Naon tuh? No, anjing gak ditoel. Acan. Hei. Naon? Kumar kali katung. Tungala atung. Brum brum brum. Tungala atung. Brum brum brum. Tungala atung. Brum brum brum. Tungala atung. Brum brum. Duman ini. Wah. Keren ta. Oh jadi ayeuna urang terekinit keluar kota jajab dunungan milu Sayemara. Dengek. Heh. Kumar kali katun jeung Sayemara nan urusanana jik. Urusanna eta. Teuy kitu nyaho. Perhatikeun. Sayemara naon? Sawadikap. Busiat. Melenoy. Merenyeng. Bekeh. Buciai. Nyelengseng. Merebay. Oh nyaeta kakasih nata Laila Sari putrana Lurah Togog Tejo Mantri. Heh, Bekeh jeung Laila Sari dan hubunganana si teh. Aya deket eta mah. Aya kadinya hubungan eta. Iraha rekenitna. Coba. Tahu bulat. Digoreng 3 bulan ke tukang. Tong dibeli. Sabab lamun didahar ku siap dibanyakikeun. Pinuh bakteri. Lah salian ti bakteri taya bakmani. Kaiduna maneh bakal ka UGD sama mentret disentri. Maneh bakal utah jeung ising. Betul. Oh ayeuna. Heeh. Pajak. Kedenge. Eta gede eta. Sing horeng gampang yo. Aya kuncina mah eta. Nu penting mah niatna dina hate meureun nya. Heeh meureun. Bah gampang alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bolongannya. Aku bisa ngobrol dengan babatok si ieu ya Allah. Bro. Jangan terlalu dekat mesti dicentang. Jaga jarak. Hei. Naon iya. Yes. Tahap pertama tuh. Hei. Naon iya. Hei. Naon iya. Kumar kali katung, tungala atung, wah. Aisyah ngomong naon? Bekeh, buciai, meledek, ngecei, bau, mules nyahiak, mentret, merebay. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hambamu kekuatan untuk ngobrol dengan orang stres ya Allah. Lain aja ngadon malika doa kai. Aduh nalaripu kain jujur. Bener-bener teuing. Ngalet ngengkeingat banalet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara guha kendra ngacuk-cuk kampung Tegal Arum. Ayo batur.
Tekadan anu buaya nang toma gogosan tapi niat kedah kebal gogosan kaulah lepat sini dan dosan sangkan jantan sauyuna Dara mangmang sadayana Aya pangesto Aya pangesto nuhun ari dara mangmang mah Duk bisa lira kumadama cek beres Pada angkat ke mana yuk ka kampung Tegal Arum Duk bimaksana pula jajab Raja Uing bade ngiring sayembara Ulu merebut ke naon cenah Hah? Merebut ke naon saya marana itu tong dibeja-beja Naon pula awewe Walah beres Sing kaboyong amin amin di dusun Bantar Merak itunya Mohon pula Desa Mekarwangi Kecamatan Lemah Sugi Beres Kabupaten Majalengka Ya wapuh kana pangarsana Bapak Oman kali Ibu Dewi Beres Bos Siomay Pekanbaru Semohon dina raraga munduh mantu nyata Cep Sandika Pratama Kaneng Dini Sri Wahyuni putrina Bapak Abdul Kholik kali Ibu Warsi Semohon oge sareng syukuran hitanan putrana Bapak Hajat nyata Cep Rapatar Anugrah Cahaya Beres rengse di sepitanana Rengse mudah-mudahan saparantos di sepitan teh bret kasep Amin sehat salamina ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya Amin rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore nincak dewasa janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama Amin cenekna ieu Cep Rapatar teh janten jami anu soleh amin ya Allah ya robbal atau panganten jalan istri Cep Sandika sareng Neng Dini mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teruntut raut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak cinekna ieu panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin atau tepang sarang pini sepuh aya Mimi Icah Aya atuh Bapak di ieu teh Sandika Pratama ieu mah pangantennya Beres panganten teh Sandika Pratama sareng Neng Dini nya Semohon oge aya panganten deui yo nyata Dian Ardiansyah sareng Neng Nunik Ya itu nya sami-sami urang rojong pangdoananya Beres Teteh Elis aya Ibu Nyai atau pangaresana Bapak Nanang Badrujam Ya hah? Oh Bapak Nanang Badruzaman Bapak Kepala Ma'arif Bantar Merak Bos Agung Tani Putri Tani Bapak Jia Rudi fotokopi ayah Ya Ketua Panitia Bapak Ustadz Cecep Ya atau keluarga besar Mananti Bapak Itus Bos Bubur Bandung Bapak Dini Kalimamah Dini Bos Bubur Bandung Bapak Omo Bos Somai Jakarta Bapak Eye Bos Somai Jakarta Ibu Imas Bos Jagung Mananti alhamdulillah atuh jajaran pemerintahan Bapak Camat Masugi Bapak Ade Anum Bapak Ade Anum Ilyah Harja AMD LLAJ Esos MSI Bapak Kapolsek Lemasugi
Bapak itu Nana Supriyatna sarjana hukum, Aya. Bapak dan Ramil Semasugi, Kapten Infanteri Dede Kusnadi. Aya. Alhamdulillah, wah loba pisan dulu jajaran aparatur pemerintahan. Bapak Kuwu Mekarwangi, Bapak Jejen Janal Mutakin, Bapak Kadus Bantar Merak, Bapak Nur Hamad, Bapak RT Sabtu, Bapak Iran. Aya. Wah keramai jeung Israel ya. Bapak RT Ahad, Bapak Jaja, Aya. Bapak RT Senen, Bapak Daud, Aya. Bapak RT Salasa, Bapak Iman, Aya. Bapak RT Rebo, Bapak Acar, Aya. Bapak RT Kemis, Bapak Adang, Bapak RT Jumat, Bapak Mihadin, Aya. aya Bapak RT Juli Agustus ayahnya. Aya bulan nama. Ketua Karang Taruna Bapak Abdul Aziznya. Alhamdulillah. Atau keluarga Pekanbaru Barian Kurnia Nugraha kawasan MP, Bapak Abdul Rokib, Bapak Hendi pengusaha hotel, atau Bapak Enceng pengusaha Gunung Semeru, Bapak Haji Peot pengusaha SMP 4, Bapak Uhan pengusaha WW Ponsel. Puasa. Hah? Puasa. Oh penguasa. Oh maklum aing geus kieu matana ya hampura. Penguasa merenya lain bejaan teh tadi atuh. Lain kalakah jadi rempe. Bapak Pipit penguasa Pasar 50. Ipin penguasa RSIJ. Wahana penguasa Simpang Bodak. Bapak Haji Muklis penguasa Gundul. Bapak Deri penguasa Paparon. Bapak Api penguasa Paparon, Ramdan penguasa Daili, atau Jumanta penguasa Jati Gede. Saya tak ya wo, udah ngarang ini. Alhamdulillah wo, tisuklakna tisiklukna. Bapak Ence Sutriadi, di Cirayun Jatinunggal, Teh Ani Gemini, Cirayun sareng Papah Non. Teh Neng Ador, Teh Ina sareng Adani, Ahedi, Nang Sakir Kusen Abret Purnitur, Abah Didu, SJS Walawulu. Alhamdulillah. Bapak Babin Sanopi, Mang Onel, Kang Dudi, Kang Asep Inabah, Baraya Bilawa Cilengkrang, Kang Dudin Suralaya. Alhamdulillah. Wah, tisuklakna tisiklukna dulu. Pasukan Tutut Majalengka. Jigjag, Jigjag. Asgun Cikidang, Pak Lili, Om Rudi, Kang Oling, Pak Agus Oyo, Kang Hadi Ahidin, Kang Adi Sunia aya, Mang Baim ATC Son, Baraya Lemasugi, Mamah Ido aya. Mertuana Mang Ohang, Bapak Aceng Taryono, Ketua PAC Talaga, Mang Nang Saparakanca, Cep Dapa, Murang Kalina Mang Ohang oge aya. Baraya Majalengka, Mang Imam Syaferi, Mang Dape Pak Guru Udin, Baroni Araya, Abah Heo, Ti Ude Putri Nunga Purwakarta, Haji Hasan Klari. Aturina YouTube, ayeuna sabaraha nonton? Upami telepat anu nonton 13.000 atau napi 11.000 tadi mah. Ya. Nuna YouTube Bos Robi Saparakanca, Bos Sapro Saparakanca, Guru Taslim. Wah, loba pisan dulu. Di Kuningan ge ngurunyung gitu. Bos Uje Gemoy. Di Kuningan ngurunyung. Di Kuningan aya. Wakepoh aya kan. Wakepoh aya. Dulu itu di Kuningan oge ka dieu bagja. Kaduetan. Coba baraya Cikaduetan. Bagja. Pak Guru Eman Bantarujeg aya. Kang ST. Kang ST nanti manco. Kang ST Manco. Bah Majid oge Manco. Urang ngadoa we nya. Mudah-mudahan tiawitan Kang Wan maksad.
Perang tanding makan jatuh berpantangmu pantangmu gajah nancung tutumu ngajat makan sinatri nanti nikah sia jenengan sia dia gong telah nikah gong sakedap ka para penonton iya Prabu Bima Kendra Acan sadi sebat eleh Eta geus ngagoler, panitia geus ngagoler, gong. kumaha Coba beda geus ngagoler, ieu. semohon senaos parantusnya gulir nanging upami kaulang ngetang diiji nepi ka 10 masih ngagulir ieu sah elehna mangga urang ngetang siji loro telu meropot liur kelima 6 pitu 8 jigana gede kene kabogoh ka Dewi utawa ka Endang Lelasari bogoh kene ka Endang Lelasari untuk eling bogoh Kalalasari no Kalalasari bogoh iya bogoh wani kene kajago lamun wani bayar deui wani kajago borolah pada kumatu nyaman balik kanan yang ada wabinu hese lemur aing lo makanya jablay lo memang itu Bima Kendra eleh manga petandang selajengna nyaeta Prabu Udak Setegal saking negara Batam Merah Mangga
aing teu bogoh kana sari ieu lemur dempakeun we. Hah? Kayak naon ieu tujuh-tujuh marah-marah piye ki? Baik teu mangmak kumaha aing teh daftar teh poe kahiji. Daftar aing teh pangheulana poe kahiji, tapi naha aing diberi kesempatan poe kana poe ka-10. Beak 10 juta aing ngalabok dieu. Kurang ajar aya main panitia meneng leueur ti lulian sia. Sanes melang loloor pan hasil ngocok. Ngocok-ngocok waduh sia. Aing nyaho sia meneng leueur ti lulian disogoknya entuk tiasa disogok. Ieu mah hasil undian. Nya ayeuna mah bade ngiringan bangga atuh entunya balik wae. Lamun bade ngiringnya terus lamun nya batangan duit pendaftaran teu bisa dibalikeun deui. Angus. Nyamilwan da ieu bogoh atuh lah make bogoh mah kampung-kampungan. Piye kita kan dane kok ngalah ngeyel. Jancok. Nya bogoh aing, nya bogoh mah gelut. Cik hanya ulah pitu sama jangan janguna. Untuk acan, margi aya administrasi anu untuk acan dibayar. Nyaho aing uang keamanan, uang konsumsi, uang kebersihan, kabeh na 30 juta. Tah wae geus sadiakeun tah. Tah bawa tah, bawa. Bawa. Merah hajat melek aing geus ya. Paduli teuing hajat melek ka Junatan. Nu penting duit. Nu penting beungar. Haling. Haling penelitianna. Odok. Haling, odok. Dak gor cari hamna si goblok. Lamun sia eleh dikulub wae goblok. Tengeuna aing jadi zaman sasara. Sagala rupa oge ulah getah sarupateun. Tenange da ieu teh saemara lain mumusuhan. Kangaranan saemara dan ieu mah sabenerna mah eleh jeung meunang. Tapi ari hubungan silaturahim mah kudu tetep we ulah nepikeun jadi musuh. Ai. Awan jago. Nah, gitu naon. Kurang ajar. Berjuang mati-matian karena nyarkeun keadilan. Kurang ajar ya. Wes sabya. Wes. Dasar bayo. Wes sabya. Iya. Asik. Iya. Iya. Rek sare mah digogobrok ya oi. Hayang kawewe tapi lemah oi. Hayang kawewe tapi elehan sia teh oi. Hayang nanahaon sia teh teu sopan deui jawa teh mah. Si anjing goblok teh sia. Setan. Mula lajo we goblok. Kumaha aing we da boga. Makanya nyarekan unjang anjing ka aing. Boga da sia anjing. Boga naon aing ka sia, dawa urusannya sia. Oh, jeung aing teh urusan tapi sia teh sopan. Teu sopan naon? Sia teh bapak aing lain. Anu ditaing lain oge sia lah teh sopan. Ka urang dieu. Teu sopan naon ka urang dieu aing. Aing gelut jeung jago saya marah aing. Oh, jeung saya jago saya marah. Canon. Sia teh ngomong teh panjang tapi teu pugu. Ya, itulah. Ya, teu pugu mah anjing. Aduh. Sia kurang ajar kain nyerekan wae lamun kaya kawani turun datang aya nyaho. Turun sekali nyaho. Turun sesok.
botak hidup. Aduh, sangka aya tuyul, Lain tuyul. aya cintomang. Jin tomang, abdi mah nu nonton kok. Ka udak sategal, sekali-kali entok kengeng nyarekan anu nonton. Bagus, eta pisan dua patong gua. Kecuali nu nonton eta. Anu nonton mah bebas. Bade moyok, bade muji eta hakna nu nonton. Beres. Anu nonton mah rame lalajo, untuk rame balik, boga duit jajan, untuk boga duit nganjuk. Beres. Eta penonton, sekali-kali untuk kengeng nyeksekan anu nonton. Siap beres ya. Wakus deh. Gimana wae atuh hei. Telat. Atuh dah ngojok wae atuh dah. Kada ngojok we si eta mah atuh dah. Kabina-bina teuing ngadon pasea di lemur aing. Apan sidik anu kudu gelut teh panitia abjago sayembara. Der gelut jeung nu ngarajo jeung aing yo. Kabina-bina teuing aing hancip urang Cipicung yo. Aing ngaran Iep yo. Kabina-bina teuing Iep yo, dek Iep. Beres Haji Piep, bagus. Macem-macem ka aing. Tengah hargaan selaku keamanan. Aing teh ka ieu topi goblok. Ulah didiran karena nyanyikan kaate. Kurang ajar siapa? Iap. Gading sajin. Dan aing sa gelutna sama. Siksa li. Wah bener li. Kemana li? Awas bu, punten. Iya mah, cuma ada kaca. Ditendang kenteng ya. Aduh, goblok. Wayang aing ditendang kenteng. Kapanitia nyungkeun panglai sareng menyan. Kanggo naon kok? Ngusir jurig. Goblok keserupan sia. Itu kumaha nyokotna. Ngagawekeun peralatan tuh. Kabina-bina teuing ngagawekeun peralatan. Kumaha lamun hujan wayang aing kehujanan. Tebalik sejancuk. Bina-bina teuing. Beki siang beki rame kaya anak antawis patanang sareng jago sayembara nanging hijau genet aya nu mangap mulia kasaktianana ye Jakarta milung memang sesah larian tandingna urang tenen dihandelem hieun besan sampereun cagurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ke bakal kasamper deui kat serius di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong
Panganyrekan hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti, senyatane isabda palon Lurah Semar Badrana. Anu kiwari keluarga Semar teh nuju rengating penggalih, nuju sedih prihatin, umargi anu tadina kulawarga Semar teh estuning pada ngahormat, pada ngajen, malahan jadi tuladan kanggo kulawarga anu sanesna. Nanging kiwari kulawarga Semar jadi dipikangewa, dibenci ku tatangga-tatanggana. Malahan aya wae tatangga anu ngalih ti tumaritis. Aling saampar sareng kulawarga Semar Badranaya. Ari anu jadi cukang lantaran kulawarga Semar dibenci. Daya sanes gara-gara kalakuan putra Nage Semar anu cikal. Nyaeta Astrajinga anu tadina Astrajinga teh estuning pikaresepeun, pikalucueun, jelema tukang heureuy, jalmana somea hade kasemah, tapi kiwari jadi jalma teu kaopan teu payaan kayaan. Gampang kasinggung ieu Astrajinga. Malahan kadang-kadang ngamuk di lemurna. Teu sakedik kanang meri di awut-awut. Nya Mang Agus. Teu sakedik kebon jagung diacak-acak ku ya Astrajinga. Astrajinga langlang lingling. Tawas jalma anu teu eling. Kitu kaayaanana. Tapi Semar Badranaya sakulawarga sedih prihatin. Ya, asa dipopokan kokotor aing ku si Astrajinga deul ucu. Ungah adat anak ua ayana. Ungah adat anak ua deul ucu. Kumaha adat kumaha wa akang eta. Loba tatangga ua nu laporan karugian gara-gara kebona diawut-awut ku si Cepot. Ulu itu. Di belah kaler, di belah kidul, kebon jagung, kebon sampel, balong jeung sajabana menta nu ganti rugi ka ua deul ucu. Naku naon akang Nyeta ua tete apal hayang naon dalamun pangih tengah baleng deul ucu. eta. Lamun pangih ti kajauhan ge babalieuran kitu. Naku naon di akang eta. Aya kahoyong Geus asa era cicing di tumaritis deul ucu. tangtos wa. Yang Bulan wa. hampura we bisi kasinggung ku akang silaing deul ucu. Teu wa. Samulitna wa. Ma Kakang Semar kadieu ma urang badami. Pikir ngai baresi ibarat kan sapurang. Mati sedih hati labang kan ulang. Iya anak aya anak. Mengkade kemenyan konen, mengkade kawirang. Mun kurang eling wiwitan, dan tumong kamalinan. Ucu
saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok minang ka Bandungan kumaha teh sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh leres angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan saperti anu karanapan ku uwa diwari deuleu ucu na kumaha wa jauh tanah ka langit jauh tina dugaan uwa naon teh wa lain aku ku payung butut kulawarga uwa baheula mah estuning pada ngahormat semuhun pada ngajen malahan cenah ieu mah cek batur kulawarga uwa teh jadi kulawarga tuladan dipiconto ku kulawarga nu lian kajengnyana tapi kiwari ayeuna eta teh tinggal ngaranna ucu uluh loba tatangga uwa anu ngadak-ngadak pinah mung saampar jeung uwa inung silaing malamun balik di pasar teh bus meus-ceurik da di jauhan wae di pasarna ku tatangga deuleu ucu uluh tapi parandene kitu ucu kumaha wa genteng-genteng ulah potong sanajan begeng tong digotong leres uwa muarek nyalah genting anak uwa si cepot bawa meureun uwa salaku bapana can bisa ngawarah kanu jadi anak ucu percanten kawa oh ya ulan wa gadi kainung silaing gitu ucu mulai ma tadi mah Kakang Semar tadi gelis bojo bapak nih sawur itu Cakrawani taman hati daya-daya semakin kaulah dama-damaeun kaulah Kakang Semar kedaku maha Kakang Semar anak kurang si cepot nyata mah urang badami ayeuna mah meureun geus waktuna bapak kudu nanya ka si cepot ya nu diantos-antos ku kaula taros Kakang Semar taros nya urang tanya we ayeuna mah ya si dawala tadi gitu ucu ae maka wa akan ulan ya itu disaur ku bapak sumuhun da ka kuping ku abdi oge gitu nya sok nya ayunan meunigeus era teh uing ulin di Tumaritis kumaha teh akan lamun aya kuring ngaliwat teh barirat atau ararinit uluh cing darelek cing karecewis meunigeus asa eueuh beungetan aing cicing di Tumaritis gara-gara lanceuk uing si cepot kabalerang akan eta kabarerang aing Gusti nu agung ka dieu jang sae Pak Semah tapi hatur Bapak ditarima aja tekantun kak mak nyangakeun semah pangabaktos mah ditampi nuhun jangan anak madawala kemana si cepot jang duka atuh mah Pak kumaha ieu teh Pak mending geus asa eueuh beungetan cicing di kampung Tumaritis Pak gara-gara si cepot kawas jalma langlang lingling kawas jalma anu teu eling ungah adat si cepot Pak tatangga mah beh tongoh tujang didin naon jang kebon sampeu na kakaracep geus dicabutan deui
ku si Cepot dulu itu yang dulah di ditu tuh boga balong balongna dibedah-bedahkeun tekau aya hayam beak kusaha ku si Cepot dulu itu tekau aya meri beak kusaha ku si Cepot tekau aya entok beak kusaha jang ku si Cepot tekau aya enog beak kusaha jang ku abdi teman tapi si kapiheulaan ku si Cepot Bapak si Cepot kawas jelema miring nini dibeberik dek naon jang ngajar teh cina kulitna meh sangkerek diistrika antene tatangga diputer-puter Bapak kabayang popoyan tatangga dihili-hilikeun maknya ayeuna akti make daster gara-gara popoyanan dihili-hilikeun ku si Cepot tangkal kalapa dihamplas tulu dipelitur tulu dihormat bayangkeun ku bapak tuang putra kawas jelema nu miring aya anak aduh tobat teuing jang cik kadieu kitu si Cepot cek aing kumaha teangan na cek si aing kadieu cek aing Alim masih nonyok hayo teangan Alim hayo teang jang kadieu jang si nonyok mah moal hayo teang wey gogorowokan mah kumaha lamun setruk hayo tetangga meureun ngenemalan Pak nuhun tak geuning di mana iya di kolong kenaon di kolong kenangan receh kadieu saur bapak na titah ke kolong cow bapak dangukeun bapak titah ka kolong nyangka entog ke bapak tah entog mah dileuwihan ku sia ye ieu mah dina hatena pasti Astra Jingga ditata di ngadangukeun obrolan kulawargana lami-lami sadar karena kelepatanana ieu Astra Jingga nyurujud cai soca Astra Jingga anu nuju dina kolong imahna ieu Semar beuyedug pinuh ku lebu bari nangis Astra Jingga rumasa kana kasalahanana Bapak ya meni beuyedug itu anak jang Bapak yang Bapak aya anak king kunaon beka gedug ieu jang aya anak jang kunaon anak king anak majang kunaon nu kasep teh kunaon cu Bapak punten abdi Pak jang kunaon jang kunaon gandeng si goblok naon ieu teh
gelok nage aing di mana urusanana tangkal kalapa dihampelas goblok sakumaha beak hampelasna aing gamina-mina tinjeng dipelitur segala rupa dileuwihan babatok sia mah gak capek-capek maka jadi hormat dari bendera ngeleuwihan teh kemana karep babatok sia dramatis ya dramatis kenaon goblok gitu gamina-mina teuing